Katuangan asli orang Sunda, sanguliwatnya eta namina, biasa kepala kecakan, moal eleh tuangnya di restoran, hayang ngeunah teu kudu anu mewah, soal harga biasana merenah, teu kudu niat nu jauh cukup masak we di imah, sebintang 5 kagungan si emak, liwet emak pangeunana sadunya, liwet emak mana kaya duana, liwet emak saayana tapi beunghar ku rasa, di baturan ku tahu ku tempe ku rupuk ku sambal jeung goreng pedas. Asak. Mangga kadarieu. Katuangan asli orang Sunda, sanguliwatnya eta namina, sok biasa kepala kecakan, moal eleh geleng tuang di restoran, hayang ngeunah teu kudu kanu mewah, soal harga biasana merenah, teu kudu nyian nu jauh cukup masak we di sebintang 5 kagungan si emak, liwet emak nu pangeunana sadunya, liwet emak mana kaya duana, liwet emak saayana tapi beunghar ku rasa, di baturan ku tahu ku tempe ku rupuk ku sambal jeung goreng pedas, nikmat euy. Wah, mantap.